Launan deh. Ayo amit sun kakarunang di kampung saya dan yang lemur Pakuan khususnya barudak Juarta grup anu di Bandung Cinunuk Cileunyi sejak bade silaturahim ka ieu padepokan Abah Ayi di Dangyang Linggar Manik Kabupaten Subang. Ieu ngahaja barudak silaturahim seni antara Bandung Subang Bandung akur campur. Amin. Itu mudah-mudahan ya ngadamel konten ngecetangi atasna ieu ya mudah-mudahan si aya kalanggengan kamayangan kapajengan lanjung bener rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Hidup para seniman. Hidup. Jung eta. Hidup seniman Sunda. Hidup. Maju terus pantang mundur apapun harangan dan lintangannya kita terus berjuang demi membela kebudayaan Indonesia yang ada di Indonesia, seni budaya yang ada di Indonesia. Pantang mundur, pantang mundur, pantang mundur. Ayo, Ceng. Lo.
Iya fotonya anu bener Gi. Ge ka Raja bedakeun heuh. Hah? Ka Raja bedakeun. Bayar di Bandung gitu. Saha ngaranna? Grup naon tah? Juarta atuh sebutkeun. Juarta ti Belok Juarta. kanan aya Gi gede mah. Aya. Katanya ka Bapak. Astagfirullah. Mana kamera bener teh kameranya? Bener. Bener. Yang jeung naon? Jaina jeung daging. Oh daging. Lagi rek dahar. Ya lama ya lama lawi
Sampurasun. Alhamdulillah ya kadongkapan Cep Anggi di Ciguruwik. Anjeunna teh salah sawios pemuda anu cinta karena seni budaya nu aya di Indonesia. Amang ngerasa bangga, ngerasa reueus, ngerasa regreg wirehna hiji pemuda mencinta karena seni budaya langka teteh. Begituna anjeunna bade mentas nyebrang keluar nagari nya ka Eropah. Mugi-mugi sing enak kaslametan. Amin. Didoakeun ku Amang Jang. Amin. Seni Sunda tetap lanjung jaya. Amin. Apapun halangan dan rintangannya, kita terus maju, jangan mundur. Karena apa? Budaya itu identitas hiji bangsa. Amin. Kesenian adalah keindahan. Budaya adalah kearifan lokal. Sedangkan agama pedoman untuk hidup kita. Eta pesan di Amangnya. Seni, budaya, agama. Semangat, reak. Bandung. Nuhun Mang, nuhun. Jalanan kami akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Nuhun. Nuhun. Nuhun Mang Ayi sadayana. Nuhun Mang Ayi. Nuhun Purwakarta Subang. Siap. Ayo. Kita kembali ke Bandung. Let's go.